Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang di sareng simkuring pun dina Rahmadani dina warta basa Sunda. Dina poe Ahad nu geus kaliwat di Kampung Manggisilir tepatna tabu 10 enjing parantos aya hiji kajadian anu ngahebohkeun warga salembur kusabab ayana longsor di caket pasawahan warga. Tina kajadian ieu sakedikna hiji warga pupus anu jenenganana Bapak Sobri tukang kuli macul sareng 4 warga sanesna kudu dicanda ka Cimande kusabab tulang pananganana pateuh katinggang urug. Dina ayana kajadian ieu urang sararea kedah waspada dina sagala hal supados teu aya deui kajadian nu sarupa. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng patepangdi di lain waktos, simkuring dina Rahmadani, munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.